neraskeun hanca anu kamari nyaeta bagean kila asyaja'atu sobrus sa'atin. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dicaritakeun asyaja'atu ari saja'ah saja'ah teh berani eta sobru sa'atin sabar sasaah atanapi sakedeung sawaktu. Payan bagi maka penting li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon ayas buta yen teguh itu talibul ilmi atanapi yen tetep itu talibul ilmi wayas biro jeung yen sobar itu talibul ilmi ala ustadzin ka guru wa ala kitabin jeung sobar kana kitab hatta layat ruka sehingga teu ninggalkeun itu talibul ilmi hu ka ustad abtaro barina pegat wa ala panin jeung sobar kana pan pan teh suatu bidang ilmu nya bidang-bidang ilmu pan nahwu pan sorof gitu mantik balagoh mani bade bayan tah karena itu hatta la yastagila sehingga teu narima katungkul itu talibul ilmi bipanin kana bidang akhoro anu sejena. Jadi fokus kana hiji bidang heula. Qabla ayyutskina dina samemeh yen nyampurnakeun talibul ilmi atanapi dina samemeh yen yakin talibul ilmi al awwala kana pan anu kahiji. Wala baladin jeung sobar kana daerah hatta layan takila sehingga teu pindah itu talibul ilmi ila baladin akhoro ka daerah anu sejen min ghairi daruratin barina henteu aya madarat atanapi tiasa oge min ghairi daruratin bari henteu banget butuh gitu tiasa gitu oge. Fa inna dalika mangka saestuna itu layat rukahu abtaro kullahu tegasna sakabena itu dalik yufarriku eta matak ngacaukeun itu dalik atanapi misahkeun itu dalik al umuro kana pirang-pirang perkara wayus gilu jeung matak nungkulkeun itu dalik al qalba kana hate wayudayyu jeung matak ngarupekeun itu dalik atanapi noler-noler itu dalik al auqati kana pirang-pirang waktu wayuzi jeung milaraan itu dalik al muallima ka anu jadi guru atanapi al muallima ka anu ngajar tiasa itu nya atuh punapina moal euceur ka urangna moal bener gitu milaraan kanu jadi guru teu euceur ngajina tak istiqomah dina hiji tempat nepi ka urang berhasil baru pindah tempat. Wayan bagi jeung penting naon ayas biro yen sobar talibul ilmi amma tina perkara turidu anu ngamaksud naon nafsuhu dirina itu talibul ilmi wa hawahu jeung hawa nafsuna itu talibul ilmi qala parantos nyaurkeun saha asyairu anu nyairkeun atanapi anu nganadom baharna bahar kamil wajana mutafa'ilun genep kali mutafa'ilun innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wasori'u kulli hawa sori'u hawani
innal hawa saestuna hawa nafsu lahuwa eta yakin ari itu hawa eta al hawanu kahinaan bi ainihi kalawan datiyahna itu hawa wasori kulli hawa jeung ari anu kalindih ku hawa nafsu atanapi kalengger ku hawa nafsu sori hawanin eta kalindih ku kahinaan. Jadi jalma dirina dikuasai ku hawa nafsu maka jalma eta teh keur aya dina kahinaan matak mungkin dipayun bakal aya la tastagil bil hawani artina naon nya urang ke ulah nungkulkeun diri ku kahayang sabab teu sakabeh kahayang bisa matak nyalametkeun kana diri aya kahayang anu matak nyilakakeun kana diri gitu. Wa yasbiru jeung sobar thalibul ilmi alal mihani kana pirang-pirang ujian wal baliyati jeung kana pirang-pirang balai kila dicaritakeun khazainul muna ari pirang-pirang gudang cita-cita khazainul muna ari pirang-pirang gudang cita-cita ala qonotiril mihani eta netepan kana lobana ujian semakin banyak ujian gitu tah jadi loba cita-citanya urang bakal loba ujianana hayang motor bakal loba ujianana naon teu bensinan mesin pae turun mesin bituban bae eta teh ujian gitu tah hayang kawin bae loba ujianana gitu seueur ujianana nya intina mah setiap kehidupan itu adalah ujian baik senang susah sedih semuanya adalah ujian. Wa ansadtu jeung geus ngalagukeun kaula wakila jeung geus dicaritakeun annahu saestuna itu ansadtu li Ali bin Abi Thalibi eta kagungan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu karoma muga ngamulyakeun sa Allah Gusti Allah wajhahu ing datna itu Sayyidina Ali baharna tina bahar tawil nyata paulun mapailun 4 kali paulun mapailun paulun mapailun paulun mapailun paulun mapailun alala tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayanin zakain wa irsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Ye nadom ye teh nadom supaya orang bisa ngaraih kana ilmu. Ala ingat la tanalu mual ngarawat anjeun ai ngarawat teh ngaraih mendapatkan al ilma kana ilmu illa bisittatin kajaba ku genep perkara saunbi rek ngabejakeun kaula atanapi rek nyaritakeun kaula ka anjeun an majmu'iha tina sakabehna itu sittah atanapi tina gemblenganana itu sittah bibayanin kalawan penjelasan zakain tegesna kahiji pinter pinter teh celakan cerdas wahirsin jeung kadua kadedemes banget hayang ada keinginan wastibarin jeung katilu narima sobar
Wa bulghatin jeung kaopat ayana bekel, man bekel di dieu teh nyaeta bekel kabutuhan urang dina nyupri ilmu lain kahayang kade kabutuhan. Dahar sapoe 2 kali eta kabutuhan. Ieu mah dahar sapoe 10 kali kahayang eta mah. Hayang meuli motor eta mah kahayang. Teu aya urusanna jeung ngaji eta. Ngaji mawa motor jeung kahayang motor. Maksudna di dieu mah bulghah di dieu mah nyaeta nya bekel anu matak jadi nyukseskeun urang dina tholab ilmu. Wa irsyadi ustadin jeung ka barabi teh 1 2 3 4 jeung kalima. Wa irsyadi ustadin jeung kalima ayana pituduh ti guru. Wa tuli zamanin jeung kagenep lila waktuna. Jadi kudu lila ulah sakedeung. Ngaji mah hese ngaji teh matak butuh waktu anu lila. Teu cukup ku setahun 2 tahun. Jenjang pendidikan oge 21 tahun nya. Genep SD, 3 SMP, 3 SMA, 12 tuh, 4 kuliah, genep 11 S1. Ditambah 2 tahun S2, 18 17 18 S3 duka 2 tahun duka 3 tahunnya 20-an lah 22 hiji tahunan eta teh pendidikan gitu. Komo ieu ngaji teu cukup waktu nu sakedeung. Kedah lami waktuna. Wa amma ikhtiyaru syariki jeung anapun ari milihna babaturan payan bagi maka penting naon ayyahtaro yen milih thalibul ilmi al mujidda ka anu ngenya atanapi anu sungguh-sungguh. Jadi kudu neangan babaturan teh nu bener-bener dina ngajina, lain anu tukang ulin tungtungna urang kabawa ulin. Wal wari'a jeung ka anu apik, wa sahibat tab'i jeung ka anu ngabogaan watak al mustaqimi anu bener, anu lurus atanapi anu panjang, hartina tegedar kaanginan teu baseuh kahujanan, tetep tujuanna rek tholabul ilmi sejak nyupri ilmu kanggo ngengingkeun ridho na Gusti kitu. Supaya urang ge sarua nuturkeun. Wal mutafahimi jeung ka anu alus pahamna, ame bisa ngajarkeun ka urang di mana aya anu teu kaharti ku diri urang kitu. Wa yapirro jeung yen kabur thalibul ilmi minal kaslani ti jalma anu kedul, ulah maturan jalma anu kedul, urangna kabawa kedul gitu. Batur teu ngaji, ngahiji jeung nu teu ngaji, urang ge jadi milu teu ngaji, tah eta. Kabur tinu kitu mah, hindari. Wal mu'attili jeung ti jalma anu pang naon atuh mu'attil tinu attola yu'attilu eueuh pagawean berarti pengangguran. Wal mu'attili jeung ti jalma anu pengangguran. Wal miksari jeung ti jalma anu loba ngomongna. Loba nyarita nu teu penting, lain nyarita nu penting mah bebas. Ngabahas ilmu meunang. Ieu mah nyarita unfaedah hungkul gitu. Atau pengangguran cicing we di pondok teh ngaji tara nanaon tara. Wal mufsidi jeung ti jalma anu tukang ngaruksak, wal patani jeung ti jalma anu tukang fitnah. Kila dicaritakeun ieu baharna bahar tawil. Nyaeta sami jiga nu neme paulun mapa ilun 4 kali. Anil mar'ila tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarin huta tadi.
anil mar'i ti hiji jalma la tas'al ulah nanyakeun anjeun wa absir jeung kudu ningali anjeun qarinahu ka babaturanana itu mar'i fa innal qarina mangka saestuna anu ngabarengan bil muqarani ka jalma anu dibarengan eta yak tadi nuturkeun itu qarin fa in kana mangka lamun kabuktian itu mar'i dasyarrin eta anu ngabogaan kagorengan pajannib tah kudu ngajauhan anjeun hu ka itu mar'i suratan kalawan gancang wa in kana jeung lamun kabuktian itu mar'i da khairin eta anu ngabogaan kaalusan faqorin tah kudu ngabarengan anjeun hu ka itu mar'i tah tadi tah bakal narima pituduh anjeun. Wa ansadu jeung geus ngalagukeun kaula baharna bahar kamil nyaeta mutafa'ilun genep kali mutafa'ilun 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 la tashabil kaslana fi halatihi kam solihin bi pasadin akhoro yafsudu adwal balidi ilal jali disari'atan kal jamri yud'u fir romadi fayahmadu la tashab ulah ngabarengan anjeun al kaslana kajalma anu kedul pi halatihi dina pirang-pirang paningkahna itu kaslan kam solihin mang pirang-pirang ti jalma anu soleh bipasadin kusabab karuksakan jalma akhoro anu sejen yapsudu eta ruksak itu soleh loba jalma solehnya nu ngahiji jeung jalma ruksak kabawa ruksak adwal balidi ari menular teh atuh naonnya nularna ari nularna jalma bodo adwal balidi ari menularna jalma anu bodo ilal jalidi ka jalma anu pinter sari'atun eta anu gancang kal jamri sapertikeun arang yudou anu disimpen itu jamri pirromadi dina lebu payah madu tah pareum itu jamri wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wallahu a'lam bissawab subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.